Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring ismona Ahmad Rifaldi ti kelas 11 hiji. Di dieu simkuring bade ngahaluangkeun hiji kawisunda anu judulna Hariring nu Kungsi Nyanding. Wilujeng nyaksikeun. Purnama nu kungsi leungit ayeuna nganjang kaburuan deui anu kungsi kapiati awari urang ditepangkeun deui. Hadiring nu kungsi nyanding ayeuna urang ngahaleuang deui ieu patade matine acapkeun meungpeung aya kasempetan ayeuna mangsa nu endah urang suka bunga rembulan 14 pangan ati banglas ayeuna mangsa nu endah urang suka bunga bulan 14 ngarawangan ati banglas. Sakitu anu tiasa kusimkuring kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.